Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge tilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kusim kuring dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalian takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu mulia ieu. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajanten dengan hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para keluargana, sahabatna, tabina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngabahas tentang jomblo. Naon margina sabab budak ngora khususna pemuda-pemudi terlepas tina namina jomblo. Status eta merupakan hiji hal anu umum di kalangan budak ngora anu ngajadikeun budak ngora teh ngarasa gelisah, riweuh, era galau. Antupna sakola hoream, ngaji hoream, terus ngarasa minder. Pokna teh kieu, galau. Jodoh teu meunang-meunang, hirup urang teh dikieu-kieu wae. Seingat jodoh mesti ditangtukeun ti pas urang can lahir. Urusan rezeki, jodoh, maut geus ditulis ku Allah di Lauhul Mahfuz. Nu penting urang sabar. Ingat jomblo mah keur jelema anu hayang bobogohan. Ingat dina Islam teu diajarkeun bobogohan, sabab dina bobogohan terkandung dosa-dosa maksiat. Terkandung berbagai macam jenis jinah. Urang kudu husnuzon, berprasangka baik ka Allah. Berarti Allah nyaheun ka urang. Jomblo teh nya urang jomblo, Allah alimun urang terjerumus jinah. Ingat dari orang Islam mah status lagi bukan jomblo tapi single. Apakah beda? Nya atuh beda. Ari jomblo mah nasib, ari single mah prinsip. Hampir sama tapi beda. Tah urang kudu berprinsip, urang menyendiri teh jodoh can datang, lain teu boga. Dari jodoh mah geus ditangtukeun. Saur Allah dina Al-Qur'an, wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Jeung saestuna nya anjeunna anu ngajadikeun sajodoh-sajodoh lalaki jeung awewe. Teu da geus dijadikeun sajodoh-sajodoh KBG. Lamun can aya berarti belum datang di kehidupan urang. Urang kudu sabar. Sareng wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'alakum tadzakkarun. Nu hartosna jeung saban perkara oge dijadikeun sajodoh-sajodoh supaya maraneh eling. Tah urang kudu eling, mikir. Mata urang kudu diajar rukun iman ge. Anu kagenep iman kapapasten, tah sagarupa teh geus ditangtukeun. Urang kudu percaya. Tah Islam ngajarkan orang lamun geus siap nikah nya langsung nikah, tong bobogohan. Islam hanya mengajarkan ta'aruf. Imah budak karek biji ge mending geus riweuh. Mikiran bobogohan, mikiran jomblo. Sebenarnya mah tong kitu, da eta mah riweuh jeung kagalauan anu dijieun ku sorangan. Tah lamun urang tos cukup umurna, nu penting mah urang ulah mikiran jodoh. Dari jodoh mah geus ditangtukeun. Nu penting urang mempersiapkan diri, membenah diri, bukan mencari jodoh tapi menjemput jodoh. Dari jodoh mah cerminan diri urang. Saur Allah, Allah hobi satu lil hobisina, wal hobisuna lil hobisati. Wat thayyibatu thayyibina, wat thayyibuna lithayyibati. Hadosna awe nu jarahat pikeun lalaki anu jarahat, jeung lalaki anu jarahat nya pikeun awe nu jarahat. Sedengkeun awe anu balageur pikeun lalaki anu balageur, jeung lalaki anu balageur nya pikeun awe anu balageur. Da jodoh mah jauh tina cerminan diri urang. Jadi perbaiki diri
jadikan diri orang lebih baik, maka orang bakal menang jodoh anu terbaik. Jemput jodoh orang, ikhtiar jeung tawakal, berusaha. Da jodoh mah jauh, mun urang bager jodoh ge bager. Lamun can aya, urang kudu sabar. Kabeh ge diciptakeun berpasangan. Lamun can aya meureun jodoh urang teh can lahir. Jeung urang kudu milih. Saur hadis, tunkahul mar'atu li arba'i limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa diniha fadfar bidatadani taribat yadaka. Katosna nikahilah wanita karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka carilah yang agamanya Islam, maka engkau akan beruntung. Tinggal 5 agamana tong status me urang salamat dunia akhirat. Tah mudah-mudahan ku penjelasan anu nembe urang teh jadi mikir, terus urang teh leuwih getol ibadah, benahi diri jeung urang supaya jadi lebih baik. Tentunya hadirin anu dibika hormat, moal saurang dicarios kirang akuna ulah kirang-kirang hapunten. Tisim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.